Gedung dua kali sambung para gulingan busana maneka warna pepetetan Syamia murag baliubi lanjeruk manis lanjeruk kocap kacarita di lemur ngaranna teh Kampung Situleles anu kawengku nyaeta ku Desa Mekar Mukti Kacamatan Talegong aya hiji jalma beungeutna eureum euceuy eta jalma teh geus lila cicingna di eta Talegong malahan mah eta teh jadi dalam kasep ngalemparen koneng malahan boga supermarket jeung pom bensin bageur pinter jeung soleh jeung soleh hiji waktu mah ngumara cenah boga pamajikan ka Kampung Legok Hangsur ari Kampung Legok Hangsur teh hiji lemur disebut Nagara Beling cenah di lemur eta mah gunung-gunung Nagara Runul tatangkalan di taruaran manuk-manuk ditarewakan gitu kaya nu ngarit bati sedihna nu ngalasuluh bati rumahuh mangsa datang musim hujan cah deng-deng arumpalan bencana di mana-mana di mana-mana eta jalma teh ngaranna teh nyaeta Sastra Jingga. Pot udang pot. Bro, si gerawan ya. Buat yang dahar urang. Alapana eueuh. Aduh. Keur sare tibra dina meja. Menang impian HD. Lain nomor datok ya mah teu meunang harom cek ajengan ge ieu mah ngimpi asa kenyataan yang apa ngimpi dewek bieu nya ngimpi di bahanan amplop ku dalam ono
Mulikana teh amplop na deui. Kejina wah. Mulika pokokna mah kana ya. Lain eta kira-kira na impian dewek bakal jadi kenyataan wah gitu. Iya. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah. Bisa ya. Alhamdulillah geuning ge teh di Kecamatan Talegong deui ngajeglak teh. Ya. Kabupaten Garut. Ya. Alhamdulillah yeuh. Jasa ditepangkeun jeung nu karasep saroleh. Di Mekar Pawetan ya. Mekar Padesan. Lingkung seni Mekar Padesan. Bari jeung teu latihan heula. Ieu mah ditalar we beuneuh. Sabeuleung geudeurna samajuna. Tapi da teh jauh-jauh teuing nya. Aduh, ampun jangeun. Itu daya sanes nyata dina raraga pangresa Bapak Jamhur nikah itu. Acan kuna atuh teh. Ini popolotot kadek teh. Pangresa Bapak Jamhur teh nikah keun putrina anu nami nyaeta Neng Suryati. Awas diganti gitu. Atuh mamahna cuma pangresa Bapak Haji Jamhur teh nikahkeun putrina Neng Wida Ningsih. Eta teh nyaeta putrina Ibu Suryati. Nikah ka tukang kenang gitu. Lain puguh kahayangna. Nikah nate ka tukang goong. Cuk si Abah demi Allah tuh ini. Ngomong jauh pisan sama lain. Nah teh. Ya. Nikah nate nyata Kacep Yogi Tumino. Iya. Kasep dia. Iya, Kayung Yun. Sama kumaha ngaran we hirup mah. Iya, Yogi Tumino. Gagah. Iya, nu aya oan mah bener. Model Ono. Nu eueuh oan mah nya kitu we. Alah. Bulan ceuk nyerengeh we tidak ya kolot. Pangresa Al Ustad nyaeta Wadadang nya. Lain bisa ngahiji jeung Bapak Dalang Ono ya. Eta kitu nya ada urang yang mereka rek kabubur ngahibur. Wacan aya we cuma Mekar Padesan loh Mekar ya. Nya puji kagungan pangeran nu maha welas tur heman Gusti buka purana bagja Allahu ya Rabbi mentenanguni sholawatan barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala ali wa sahbihi
sinareun sholawat muga nites ka Muhammad natrat ka para kerabat para ahli jeung sahabat sholawatan barokatan ala Muhammad Rasulillah wa ala ali wa sahbihi. Aduh, tinggal kami sartu ya. Untung ya. Mung hamdan masih dabus daripada wiram ning jempe. Mun peuting keur jempling mikaeling ku hari midangna kasaburan harita nyanggupan citaun genep puluhan ayeuna geus lekasan kajongkonan ceuk ingetan rumasa ngendeng harapan tapi moal laksana nu aya ukur catetan najan ka beungetulian manusia kekumawasa moal bakal laksana angin keresaankeun peuting keur jempling mikaeling ku hariring midangna kasaburan harita nyanggupan di tahun genep puluhan ayeuna geus lekasan ceuk ingetan rumasa ngendeng harapan tapi moal laksana nu aya ukur catetan najan ka beungetulian manusia kekumawasa moal bakal laksana angin kerasa manteun. Ya cukup segitu ge aing mah kaula lahan asli di mana keur hees keneh dina luhur kota geus tulikeun ya teh kitu ya beureunya dina gogonjakan mudah-mudahan sing jadi ajakan ulah jadi ejekan sasiereun sabeunyereunnya tina tontonan muga we sing jadi tuntunan ya tadi berarti nu saena urang canak we sadayana atuh nu awana mah urang pikeun we urang teh da urang mah dialajar hirup di dunya teh eueuh nu ahli gawe geuning nya mudah-mudahan atuh didoakeun gede Cilaleng sing buru-buru nyaranung amin nyanung pagawean mah ya ndabeuh ongko boga gaji ongko gitu atuh doakeun ye dalang oge sarua sing payu ya sing lanjeur Ustad Ono Bapak Dalang Ono didoakeun sing janten kades amin Allahu Akbar ya mudah-mudahan sadayana atuh ieu nu hajat tilas hajatna mugia we sing kagentosannya anut parantos dituang ku urang sadayana mudah-mudahan sing jadi nyaeta kawilang sodako ya sing janten hitungan sodako kangge anjeunna atuh dituang ku urang sadayana itu janten sodako urang cing jadi barokah kunuangna tinu rejeki tinu hajat tak kitu didongakeun sadayana khususon
nyata ka panganten sok geulis kasep urabina rumah tangga nya cing genah berenah jeung tumanina rumah tangga teh cing pika uruyeun batur cing pika biteun batur da kitu atuh panayagan didoakeun naon cing doana mudah-mudahan cing hiji deui jeung dewek aduh adanya teh cinta deh mulai ke sini dah eka becus ya Allah tak kitu jangan ya ampura we berjumpa ka sadayana hapunten ka urang situ leles Talegong Garut hapunten anu kasuhun cenah ada ieu mah kaul we ieu mah sakitu jangnya sakitu nu kapiatur urang tutup ku pileuleyan saninten boa saninten di para pamatan hapunten abdi hapunten semudaya kalepat gunung guntur cikuray kuning kalembi amit mundur baturay patepanggung gunung guntur saguling jalan kancak amit mundur simkuring saparakan sanintan boa sanintan di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan gunung guntur saguling jalan kancak amit mundur simkuring sa